Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pi zakat anu tetep ieu pasal buat mertelakeun zakat. Watajibu sareng wajib naon az-zakatu zakat pil ibili dina onta aroban halna onta Arab wa bukhoti sareng onta bukhoti. Waya sareng ari itu bukhoti eta ibilut Turki onta Turki wal bakori sareng sapi aroban halna sapi Arab wa Jawa misi sareng muning wal gonami sareng embe doma doknan kalawan domba wa ma'zan sareng embe wa tamari sareng korma garing wa zabibi sareng anggur garing idhuma karena ari itu tamar sareng zabib eta minal akwati tetep tina pirang-pirang kadaharan anu sok dialap kakuatan al mudakhoroti anu disimpen itu akwat wazuru'i sareng pirang-pirang tatanduran al muqtatati anu dialap kakuatan itu zuru' halatal ikhtiari dina tingkah milih-milih ae pi waktil khosbi tegesna dina waktu subur walau nadiron sanajan kabuktosan itu zuru eta anu langka wa dhahabi sareng emas wa ilam yakun sareng lamun teu kabuktosan itu dahab eta madruban anu dicitak katibrin sapertikeun bubuk emas wakor dotin sareng emas batangan wal fidoti sareng perak wa ilam tudrob sanajan teu dicitak itu fidoh wal ma'dani sareng barang tambang bipathil mim kalawan dipatahkeun mimna wa kasri dali sareng dikasrahkeun dalna wal ma'dini berarti ismun ari ieu eta ngaran lima pikeun perkara askana anu nempatkeun hu kana itu ma saha Allahu Gusti Allah pitibakil ardi dina pirang-pirang tahapan bumi sumia dingaranan itu ma'dzin bidalika ku itu ma'dzin liudwanihi karena cicingna itu ma'dzin ai sukunihi tegesna cicingna itu ma'dzin fiha dina itu ardi wa huwa sareng ari itu ma'dzin eta ma perkara ustukhrija anu dikaluarkeun itu ma min dahabin nyatana emas au pidotin atawa perak wa ayat tasila sareng tepung naon nae luhu meunangkeunana itu ma wa yudomu sareng dikumpulkeun naon ba'duhu sapalihna itu ma ila ba'din kana sapalihna deui ini tahada lamun sahiji naon mahalun tempatna wa tatabu amalin sareng tuluy-tuluy migawena au qat'uhu atawa pegat-pegat itu amal biudrin kalawan aya udur wa illa sareng lamun henteu ini tahada fala dumma mangka henteu dikumpulkeun itu ma lima karena perkara malaka ngamilik ieu jalmahu kana itu ma bijihatin dina jihad uhro anu sejen itu jihad wa yuzakka sareng dijakata naon asani anu kadua pakot ngan sakikituna apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli warikaji sareng harta rikaj wa huwa sareng ari itu rikaj eta dafinul jahiliyati nguburna kafir jahiliyah wador bihim sareng citakanana itu jahiliyah min huma tina itu dahab sareng pidoh ayid dahabi tegesna tina emas wal fidoti sareng perak wa amwalit tijaroti sareng tina pirang-pirang harta dagangan wahia sareng ari itu tijaroh eta taklibul mali ngagolangkeunana harta bil muawadoti kalawan tuker ligor dirribhi karena aya tujuan nyatana bati biniyati tijaroti kalawan niat jual beli inda kulit tasorupin dina nalika saban-saban tasorup
wal fitroti sareng zakat fitrah wahia sareng ari itu fitrah eta al badanu badan wa awalun nisobil ibili sareng ari kawitanana nisobna onta eta khomsun 5 wa awalun nisobi sareng ari kawitanana nisob minal bakori tina sapi eta salasuna 30 wa awalun nisobi sareng ari kawitanana nisob minal gonami tina embe sareng doma eta arbauna 40 fala zakata mangka henteu aya zakat eta maujud qabla dalika dina samemehna itu nisob li hadisin karena aya hadis laesa pima lapad laesa pima laesa henteu aya pima eta tetep dina perkara duna khomsin anu kurang tina 5 minal ibili anu tetep tina onta naon zakatun zakat 5 karena perkara rawa ngariwayatkeun kana itu emak saha Turmudi Imam Turmudi wa goeruhu sareng salianti itu Turmudi an Muad nampi ti Muad qala ngadauh itu Muad Ba'asa ngutusni ka kami saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani ka Yaman fa amaro tuluy marentah Kangjeng Nabi nika kami an akhoda kana kudu nyokot kami min kulli arba'ina tina saban-saban 40 bakorotan tina arah-arah sapi musinatan kana sapi musinah wa min kulli salasina sareng tina saban-saban 30 tabian tina arah-arah sapi tabi walima sareng karena perkara nakola nukil kana itu emak saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i anna ahlal ilmi kana sanyana ahli ilmu eta layak talipunah henteu ihtilaf itu ahlul ilmi pinisobil gonabi dina nisobna embe doma wala buda sareng teu meunang henteu eta misti piujubi zakati dina wajibna zakat minal hauli tina tepung taun wa huwa sareng ari itu haul eta sanatun satahun kamilatun anu sampurna itu sanah fala tajibu mangka henteu wajib ieu zakat qabla tamamihi dina sameme sampurnana itu haul walau bilah dotin sanajan kabuktosan itu tamam eta kalawan salah do ba'da dalika dina sabadana itu nisob ayin nisobi tegesna dina sabadana nisob wala buda sareng teu meunang teu eta misti aidon deui minas saumi tina anu diabur bipathisin kalawan dipatahkeun sina al muhmalati anu teu dicecekan itu sin wahwa sareng ari itu saum eta arro'yu diangon fi kain dina jukut mubahin anu dimenangkeun itu kain fala zakata mangka henteu aya zakat eta maujud fil ma'lupati dina hayawan anu di paraban kullal hauli dina saban-saban tepung taun au aksarohu atawa anu leuwih loba tibatan itu haul. Naam leres pala zakata in ulipat lamun di paraban itu maklufah kodron dina saukuran tak isu anu hirup itu maklufah bidunihi bari teu make itu kodron bila dororin kalawan teu aya madarat bayinin anu pertela itu doror wajabat mangka wajib itu zakat wa ila sareng lamun teu in ulipat kodron pala mangka henteu wajaba pain ulipat mangka lamun di paraban itu maklupah kodron dina saukuran yasiron anu gampang guero mutamawalin anu salianti dijadikeun harta lam yusir mangka teu napakan itu ulipat bisaumi dina hayawan anu diabur wala buda sareng teu meunang teu eta misti min alla takuna tina teu kabuktosan itu saimah aisa imatu tegesna anu diabur eta amilatan anu sok digawekeun fi harsil ardi tegesna dina pepelakanana bumi
wanad hilmai sareng dipake ngalacai fala zakata mangkan teu aya zakat eta maujud fiha dina itu saimah ilhakon karena milukeun laha kana itu saimah bisya bil badani kana pirang-pirang pakaian awak wa amtiatid dari sareng pirang-pirang banda imah payajibu mangka wajib pikuli homsin dina saban-saban 5 minal ibili anu tetep tina onta ila homsin nepi ka 5 wa isrina sareng 20 alias 25 naon satun hiji doma nun tegesna domba du sanatin anu ngabogaan umur 1 tahun au majin atawa embe du sintaeni anu ngabogaan umur 2 tahun walau dzakaron sanajan kabuktosan itu majin eta jalu wayuji sareng nyukupkeun anhatina itu satun naon bigueri zakati kusalianti zakat wapi arba'ina sareng eta tetep dina 40 minal gonami anu tetep tina embe doma ila miatin nepi ka 100 wahida sareng hiji wa isrina sareng 20 alias 120 hiji satun ari hiji doma jad udoknin tegesna domba anu punglak huntuna hiji wahwa sarang ari itu jad doknin eta ma perkara lahu eta tetep dina itu emas sanatun ari satahun ao saniyuma jin atau embe anu punglak huntuna 2 ao saniyuma jin atau embe anu punglak huntuna 2 wahwa sarang ari itu saniyuma jin eta ma perkara lahu eta tetep dina itu emas sintani ari 2 tahun walahu sareng eta tetep pikeun itu jalma ayah ruja ari ngaluarkeun ieu jalma andoknin tina doma majan kana embe wa aksuhu sareng nyakitu sabalikna itu wuku intasawiya lamun akur itu doknun sareng majun kimatan tina arah-arah hargana litihadil jinsi karena sahiji dina jenisna wakada sarengnya kitu nisob sairu anwa'in ni ami ari sakakarina pirang-pirang warna ingon-ingon sairu anwa'in na ami ari sakakarina pirang-pirang warna ingon-ingon la yuji'u tenyukupkeun naon-naon hiji warna anaoin gaganti tina warna anu sejen illa bi riayatil kimati angin ku ngaraksa kana hargana wama sareng ari perkara bayanan nisobaeni anu tetep itu ma antara nisob 2 eta yusama dingaranan itu nisob wakson ku ngaran wakson hartosna campur apada maedahkeun dalika kana itu ma saha Ibnu Hajar wapikuli salasina sareng eta tetep dina saban-saban 30 minal bakori anu tetep tina sapi ila arba'ina nepi ka 40 tabiun ari sapi tabi du sanatin tegesna sapi anu ngabogaan umur 1 tahun kamilatin anu sampurna itu sana wapi kulli arba'ina sareng eta tetep dina saban-saban 40 bakorotan tina arah-arah sapi ila sitina nepi ka 60 musinatun ari sapi musinah datu sintaeni tegesna sapi anu ngabogaan umur 2 tahun kami lataeni anu sampurna itu sintaeni wahakada sareng etanya kitu sapertikeun pikuli arba'ina palau ahroja mangka lamun ngaluarkeun ieu jalma badla tabiin halna jadi gaganti tina sapi tabiatan kana sapi tabiah pakod zada mangka nyata tambah itu ahroja khairon tina arah-arah kaalusanana walau ahroja sareng lamun ngaluarkeun ieu jalma badla musinatin halna jadi gaganti tina sapi musinah tabi aini kana sapi tabi 2 jaza mangka menang itu ahroja ala sohihi cekaol sohe wasumia sareng dingarana non atabiu sapi tabi bidalika ku itu tabi
li annahu karena sanyana itu tabi etayat ba'u sok nuturkeun itu tabi ummahu ka indungna itu tabi pimar'i dina tempat ngangon wakila sareng dicaritakeun naon li anakurnahu karena sanyana tandukna itu tabi etayat ba'u sok deket itu kurna udunahu kana celina itu tabi ayusawi tegesna nyaruaan itu kurna ha kana itu udun wasumiat sareng dingarana non al musinatu sapi musinah bihaku itu musinah litaka muli asnaniha karena sampurnana pirang-pirang huntuna itu musinah wakola sareng ngadau saha al ajhuri syekh al ajhuri litulu isiniha karena bijil huntuna itu musinah apa damaedah kendalika kana itu kaul sa al husni imam al husni summa in zadat wallahu a'lam bisawab.